lamun jelema ngurusan anak ngurusan jasad baik urusan kemanusiaan zahir basyariah ruhaniyah tinggalin bakal lamun jelema urusan ruhani terus sesuai jeung aturan-aturan anak aya pembimbingna disebut guru mursyid makanya mengabaikan urusan-urusan basyariah maka nu jadi imam adalah ruhna ieu awak nuturkeun ka roh jadi gerak seseorang bakal kapanggih ku urang tina naon nu kumanehna dipigawe sakitulah keayaan derajat dirina urang bakal kagambar jelema teh bangsa ruhani apa bangsa basyari. Lamun jelema bergelut di urusanana urusan basyari berarti ruh kabawa ka basyari. Nah ieu paeh cilaka nu kos kieu. Lamun jelema urusanana ruhani basyariahna kabawa ku ruhani ieu mah deres ieu. Ieu mah deres nu kos kieu. Urang geus dibahas kamari urusan awak kabawa ka ruhani. Di mana jelema geus urusan ruhani sesuai jeung aturanana mimiti urusan zahir mata celi irung sungut beteng dubur kubul suku leungeun diurus capek teh urusan kos kitu teh capek jasa supaya mata ulah dideleukeun kana nu diharamkeun ku Gusti Allah bentukna supaya taat capek celi ulah didengekeun kana urusan-urusan muharramat capek teh lamun urang eueuh nu ngabimbing mah asana moal bisa-bisa lantaran ujung-ujungna mah lainang urang gerak pereumna urang teh ya horenganna nang Allah satungtung urang nu ngusahakeun capek dina ayana ge nu bisa dina ayana nu bisa panasaran tak kayak awewe perem urang teh perem haram teh geus liwat panasaran sial bangunna tadi tiungna berem aduh geus liwat ka itu endahan nyileuk deui tolol pan malah mah dikeprokan prok ye atuh tadi bae tah eta teh kos kitu padasar capek nu mantep teh capek urang ayeuna na cet diuk bae aya nu liwat sabelah doang sabelah deui beuta